Kenan mana meniribu gitu? Kela ieu teuing kalibu teh. Mana puting slap? Eta rek ningali kebon. Sia anu ngagesru kana tangan. Kek. Oh, mana ngageang? Pulang dicolok. Eta atuh cucentingna sinter geura. Kenan mana meniribu gitu? Kela ieu teuing kalibu teh. Mana puting slap? Lumayan keur meuli rokok super sabungkuseun. Betul ieu sapu wae. Biasa we kan, ada ke mana? Eta rek ningali kebon. Sia anu ngagesru kana tangan, awas ya. Balik di kota, hek sarareunit, hek kaset, alus, sanyakal we eta kali calana anak kitu. Bella, Bel, ajak urang ke warung yuk. Ah, rayam. Ini masuk nitah pangmayarkeun ka warung oge da. Mau lah ya nama, mau nitah mengmayarkeun rek naon, da urang boga duit. Hayu atuh. Hayu. Cari lu. Iya lu atuh. Hayu tuh. Mana balik di kota tuh mere jajan ke urang. Ayeuna we pentas laktira. Kek. Oh, mana ngageang? Pulang dicolok. Ih, menilila. Atuh si cangkeul. Kela atuh hese. Seusut. Ih, sing tarik atuh. Kejerot-kejerot. Kitek-kitek geura. Cangkeul age. Ieu geus tarik digejerot-gejerot. Seusut wae. Eta atuh cucentingna sinter geura. Oh. Kela aduh. Aduh, amat terbalik. Manya ya ket pucret-kecrot kena banget Siti. Mana jangkung? Mah ka tepi buat batur eta mah. Ka warung ayeuna mah. Buah. Aduh. Warung. Kunaon bal mana teh seserian wae. Eta aing keserian tadi ditu. Kala ari ieu teh rek dari terek nganyuk atau merek balanya. Nyerek balanya ari euceul dagang naon, dagang sayuran atau dagang material. Ya iya aya sayuran seueur sok aya wortel. Aya Lumayan. balanya. Bel, dia
Ai mana? Ka dieu. Itu naon? Bella. Beuleus. Bel. Ya bang, beras tuh. Beras ini mah. Sok ya. Eta naon teu? Sabaraha ieu? Tadi 5.000 sabeungkeut. 5.000 Bella. Ini mahal mana teh 5.000. Ya atuh nanti di tuna oge geus mahal, lamun ieu 10.000. Oh jeung. 10.000 hiji. Lamun 25.000. Hiji atuh eta lagi kumaha? 2 5.000. Hiji 10. Hiji 10. Aduh, lalu si kieu poe ayeuna mah. Gara-gara si Odah aing jadi kudu kaleuweun heula. Tadi Egang dia lompat halus gering cangkar. Rada cageut, kan leuwas. Wah, Heeh, mun teu leuwas semua. Da anger. nya kunaon? Eta aya anu ieu itu ditu. Perjelas ari ngomong. Lain eta aya itu, itu. Bieu teh aya anu auh-auhan nya teu. Nya di mana ya nu auh-auhan? Itu. Pokona mah. Kumaha itu kela. Kumaha itu perjelas di ceritana. Jelas. Jelaskeun atuh Bella. Itu ya Saha nu teh? teh ini sadar Pak RT jeung itu Siti. Siti geuningan eta janda anu keur diomongkeun teh aku batur. Di mana lokasina? Di dieu tuh di imah si Siti. Ih. Kumaha atuh eta teh kejadian nanti kumaha caritakeun buru sing jelas. Rapi. Pokona mah ganeng we eta dana anu eta teh geuningan anu Nana anu keur kasohor di kampung urang. Si itu teh tuh kabitaeun. Tadi nama Egang lompangna teh. Anak-anak jag-jag. Jag-jag ayeuna mah da atuh leuwas Pak. Eta sabaranya tah ka dieu. Saha? Seueur eta janda kembang teh ya. Biasa nama weh kita sok ka dieu si janda eta teh. Sok mawa saha eta ka dieu na? Biasa nama sok sorangan we. Sok nganyuk sok meuli. Sok kadang nganyuk kadang meuli. Teu bere lamun nganyuk teh nya eta teh Lamun nganyuk teh kadang nyanak terong, portal, nu kari tuh we nu kararanyang. Naon ya? Bella, Nya dicoloku wortel. kan aya bejana kamari oge cenah coodah kalau ngitan terong. Dipake naon teh waktu? Hah? Dipake naon cenah? Atuh nya teuing teh jangan terong Bella. Omatnya aya si Siti ulah daek kaanyukan
Eta teh duit teh nu dibayarkeun kana hutang teh duit teh gadang naon. Cici ari maneh dek ka mana? Ih, rek nyepot lah duit. Ieu cek Aku kita dibayar. tadi ngagosipnya. Mau tak mau si Siti eta. Eta teh anu ngagoda salaki di dia. Oh. Heueuh bener si Siti nu bladinya imahna. Maneh heuh. Hah? Kumaha aya naon si Siti? Siti. Naon si Siti kumaha? Si Siti kumaha? Gaskeun deui. Geuning kieu tukangan Siti mah alus dihareupeun hungkul. Itu kangen mah ngomongkeun. Ih, kadoreng sungguh pamit-pamit. Siti mah tara kitu. Tak apal naon, can ningali oge. Kage beja ujung cek kadenge hungkul. Ieu mah kok nuduh wae ka Siti teh. Padahal makanya tak nama kieu tadi teh. Ih, menirila. Buru atuh Siti tuh pacangkeun. Kalah atuh hese, susut. Ih, sing tarik atuh gejrot-gejrot. Ditek gerak. Cangkel age. Ieu geus tarik teuing ngegejer-gejerotna. Aduh, Amat terbalik. Kalau bisa pecel kena banget Siti. Ah. atuh dah hese, botol saosna ge geus garing. Geus sira teh dipake juga na.